Ji, ya orang boga pertanyaan. Cicing, tugas didinya mah ngajawab pertanyaan ti urang. Atuh urang ge hae. Jawab ya. Atuh lah. Awakna ditincak, beheungna dicekek naon? Awakna ditincak, Beheungna dicekek apal. naon? Karena aya teh arek kurban jiga nama motong sapi lamun teu motong hayam lah bisa ditincak. Salah. Bener. Salah. Bener Haji. Salah, Bray. Berpikir secara logika. Nya berpikir secara logika, Bray. Piraku teuing erek kurban mah aya adabna, ulah ditincak. Ya kan arjen ji Salah, saha. lain eta jawabanana. Atah, yang mulai deh mana mere pertanyaan teh jawabannya yang maneh-maneh keneh ieu mah. Lain jang maneh-maneh keneh kusabab didinya mah teu bisa ngajawab. Angge tah unem, Bray, angge. Oh, penonton mana ge pasti setuju jeung urang, pasti eta sebenarnya mah jawabanana. Mungkin penonton urang mah cerdas pasti bisa ngajawab. Lah, mun ditanyaan aing mah ji. Buktikan Sok, gas. para penonton. Cik, para penonton komen-komen buktikan kasih Bray. Piraku teu bisa ngajawab saruana jeung si Bray. Beheungna dicekek, awakna ditincak naon? Motong hayam. Naon eta? Berpikir secara logika. Eta penonton lain. Astagfirullahaladzim ji. Nya naon atuh sia teh? Sendal capit. Ayo, sendal capit sia teh. Nya awakna ditincak, terus etana beheungna dicapit sia teh. Eta teh dicekek. Karena ge tetebakan atuh. Aku mah maneh mikir matakna.